Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ti kelompok 5 bade ngalaksanakeun tugas bahasa Sunda anu ngeunaan strike now. Simkuring di dieu pikeun nutupan masalah tepat penyimpanan runtah anu ngatata kurang rapih. Oke kasadayana simku sakitu buka ti simkuring hayu urang tingali liputan ti grup urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nabi abdi Rizky Rahimatul Mukarom. Abdi sebagai reporter di kelompok 5. Di dieu abdi bade nyanak warta Strike News ngeunaan masalah parkiran anu teu acan rapih jeung sampah nu pabalatak di SMKN 1 Soreang. Kaayaan parkir di SMK hiji Soreang ieu masih keneh rada teu teratur sabab masih keneh teu terapih jeung rancage. Katingali tina tempat parkir anu masih ngahalangan jalan, ngahalangan akses jalan ke kelas, akses ke masjid oge ka sababaraha bengkel ageung. Kurangna tempat parkir ideal, hartosna aya ka sababaraha kakurangan parkir di dieu. Akses parkir jauh teuing ti kelas, jadi kudu leumpang rada jauh jeung jalanna bisa disebutkeun rada becek lamun hujan. Akses ka sababaraha tempat parkir anu henteu diawasan ku kamera CCTV oge janten masalah pikeun ku arurang sebagai siswa. Kusabab kurangna pengawasan anu aman upami aya nu leungit. Saur simkuring mah tempat neudeun runtah di dieu rada teu rapih. Sabab lamun urang nempo jalan tukangan kelas luhur jeung tukangan kebon luhur, upama ditilik-tilik runtahna masih keneh sumebar di mana-mana. Kitu warta anu ku simkuring dipikahatur, hatur nuhun. Oke kasadayana tugas warta Sunda di kelompok simkuring hampunten bila aya kalepatan boh tina ucapan atanapi tina perilaku simkuring.